hiji 2 3 4 5 30 tihang lumbur-lumbur. Aduh pasangan besok dipakai gua batur ingat sahanya malolor ki waringan berenang baru dak teh ini sih ngawang teleponnya lah. Aduh capek tas gerakan reueuh aing. Anjing aya gaya ya musik. Sah si Tono deh gandeng. Hese mencetnya deh. Aduh. Halo, Ton di mana? Astagfirullah, aing kayak KKS ya. Di mana, Bro? Karek kita CS aing. Ih, aing mah urang ka dieu tadi da pohok kaluweung euy. Eta mah di Garandeng di mana ente? Di jalannya masang umbul-umbul. Ukur masang umbul-umbul. Arek ieu Oh. Pan orang capek hoream tadi nama. Ih, mah urang sorangan. Oh, sorangan. Pan bari batur catna eueuh material meureun tutup. Mah aya buru ka dieu. Tuan ieu ya tuh hiji 2 3 4 30 siki. Aing mah Itu bisi berang tegerakan di mana? kaluweung heula. Terus teu gerakan. Lah aya. Kumahaan ieu ya, kumaha manggulna. Buru ka dieu bantuan ngecat tong pasang ieu benderana buru. Budak. Lain ka babaturan ku urang mau disamperkeun urang ka dinya teh. Buru urang babatur. Buru ka dieu bantuan ngecat tong pasang ieu benderana buru. Budak. Nya urang ka dinya teh. Heeh. Aya we. Tarundu si Tono. Naeun? Aya mah Naon ngobrol teh sing jelas ha. Naon? aya balik Nah, astagfirullah. Oh my god. Bedog naon? Sing jelas ngobrol teh di mana? Pasti itu kumaha? Oh my god. Ini ente teh ngobrol na. Oh deui kumaha? Tuh itu. Ke rumah lieu udang DS. Bisa ente ngomong bedog gitu. Gerakan. Mana ya Allah. Sudah ini Pak. Burung babisan. Ini rajin deh. Dia manggian baru dak teh. Aya tak nu gerakan. Nu eta masang umbul-umbul. teu euy boga ada kamar mah aya. Ayo di mana ya? Ieu mah di lebak. Ya, kalau barudak mah di lebak. Suatu bersihan, bersihan. Hah? Bersihan dah kasih sapu deh. Tuh, aing nya sapu nya ieu ngangkat kumaha tuh. Urang nang jelas Tono. Kumaha tuh? Bejakan kasih tono. Nya, heuh. Kumaha? Kawin teh terjadi gitu. Hah. Wajal mau babaturan ngan HS. Nu lainna ngadon ngaruseut. Coba isuk acara kumaha ieu. Tapi aku dibawa-bawa ka ieu mah jeung janggeurun. Kamarana batur. Ka mana wae we ngahulang jentul tadi teh. Capek aing tadi tes gawe mana kopi. Jangan sampai tadi cenah si pesenkeun. Tah ieu teh menang urang tadi beurang. Di leuweung. Oh jeung si Cece jeung Singkos. Singkos ompong. Urang panteng ngilu tadi teh kaleuweung bejana teh cik tetangga teh kebon suuk anu uing dirajah ku Bagong makanya dongok kali itu Lain atuh meni dipidunya pisan ku kebon suuk. pan urang ti mana dahar unggal poe pan jeung suuk teu dahar beas. Aicatna ka mana san meuli? Itu tadi teh si Kabla ka ditu ka pasar tutup atuh meuli jam 5 si RT ngasongkeun duitna jam 4 geus tutup mantep Atuh ada sepuh mah cat ieu. lah geus we ayeuna mah benderaan heula tuh si Acung lain itu Lain eta mah bihina jeung saha eta jeung Mas ieu. Jeung Haji Anda heueuh bihina jeung Haji Anda eta mah. Haji Anda mahana ku kurbutan ka ditu. biasana sok nganturan biasa
mun aya pegawaian kitu. Tahu kalau mau kantoran kan dia nah dapat juga ditu. Nyaho. Ya kantoran saha? Yuk. Kunaon yuk? Oh. Lain bejana. Ente ayeuna ieu kade ulah jadi saukur alasan hungkul ka sawah teh siga nu boga kikindeuan apa teh kikindeuan? Nyaho atuh kineuan. Bejana pun teh Tapi aya kineuan tetangga. teh lamun mobil elap Bandung Panjalu kan. Nah, di kira teh ya kineuan gulantung Bandung ya kan. Eta mah anjing. Kurang mana teh randa? Anyarnya tetangga. Ya apa sih anyar-anyaran nama kan tina bau-bauna nama sehingga nama anyar. Rasaan Tina berarti. bau-bauna nama. Rasaan ya. Nah, ante dalin kupat di asa heula kudu kupat kok. Ngaco wae. Landa mah ditempokkeun heula gampang masalah rasaan kitu. Aku dinya heuh gitu mah. Aya teh pangna apal anyar gitu berarti. Pan aya anyar kana masuk semiriwing bauna teh. Oh, gitu. Semeriwing kamu ketebak angin terus lah dipikiran ini saya meranda batur Ya ayeuna namanya bebas singal peren. orang bebas tuh Bisa wae. itu ada loba jelema mah tuh masuk Heuh atuh maksudnya bisa wae ngalian dayo kapipir pura-pura nganturan suuk kan. Tah, si Dik, kemana? Gerakan ya? Hese, si eta mah hese kana gerakanna si Adi mah. lain hese eta rek mapageun budak ka Mandasa balik ngaji Oh, sama Si Adi itu ya? kayak kan dia jeung rada hese kana mere, kana madang bere hese. kita main urudna kalau emang diurud Nah, pan rada pak usahana rada lumayan sih teh. Ieu teh ngobrol teh masalah randa atau kebon heula kita. urang di pelabuhan dia mah teu ngarti ngobrolan ayo Nu diutarakeun heula randa heula kebon heula. nu di awal dibahas balik ti mah indit kaleung nepi ka balik tepan umbul dibahaskeun kan kan Nah, ban resep urang mah ai perkara nu orang mau ngobrol kitu ayo umbul mah anggeus aing geus eueuh batur. Aing geus eueuh batur geus ngobrol kieu. diangkatkeun wae Gawe ka jeung isuk di gawean. itu salat subuh Lan. Keur naon? Wah, mangga iya gerakan heula, nyeun heula umbul-umbul. Masang bendera. Heeh. Oh, nya heuh. Udah sih eta mah kitu alasanna teh. Kan? Eta mah kitu, lamun kana gerakan teh rada harese, api-api dahar heula, narik heula. Bang ojek gitu teh. Si Wawan palinter cuy, kana gawe mah harese, tapi mun ditelepon yo, liwat asak langsung rabul. Kumaha atuh nya aya karakter jelema kitu? Yang teu paham we. Jadi kumaha teh na? kumaha tuh orang yang rada bingung itu kumpulkan angin rada pikirannya abang sih pikirannya Ulah loba ting pamikiran hirup teh. Wah, aya ngorek HP apa ka ditu nangan babaturan. yuk Kuna ieu mah isu lah. agak sudah siap lah Batur. Wong sugan aya si Ana jeung nu tadi teh si Wawan. orang ekobor heula ka sawah heuh ngobor belut Heulah dieu. ieu batena heuh Batur moal ka pos mah. moal lah geus tah Batur cek urang ge. Nah, da cek urang oge. Alasannya urang batur tadi jeung si Tono ka jalan. Tuh masang umbul-umbul. Punting aing beurang di dadago ngalaawi hararese. Cik atuh da warga Indonesia. Ayo lu biung jeung batur singgali lain kakak cicing keur nandi dia puluh hak wae ngalapat Kenuan ieu kita jangan nomor. astagfirullah tadi majarkeun keur dahar Oh heueuh, keur dahar kita. besok loba alasan sih Keur dahar kita heueuh pohok. namun keur neangan nomor mah nya di warung nomor kumaha maksudna Yang biasa buntut gini yang Inggris jeung Portugal. oh mun baheula versi baheula mah podcast SD ayeuna mah Inggris Portugal. terus slot lain slot Mami slot. memis SGP. SGP Pemain atuh. Tapi api bodoh. begitu masuk menang hadiah tina Jadi kieu mah sebenarnya namanya. Wing teh kamari ge masang. sabaraha Pan masang 70.000-an. sabaraha nomor Dua, masang 70.000-an. Bijil. Dan duitnya kan 70.000 deui. Itu yang celengan karunya ka bandar Singapura. oh saya mikir teh
sedekah sedekah mangsa. Maksudna mah yang celengan sia nyumbang meureun. Nah gitu nyumbang maka saya anjir ngabeunghar teu nang sing tapi dermawan wing dermawan. Mungkin nya jama sakit syariat gitu deh nya da Patirnya kita teh ke bandara ieu di Lurudan diberes henteu. atuh urang beurnya dia kontak setik. Tak gitu. Tinu 70.000 kali 100 urang sabaraha nya? Sidiknya. Sidik. Ceking mana no? Berarti manehna teh posisina bereun nya, bereun urang eta teh bandar teh nya. Sabenerna mah tarikeun nu kitu patut. Sebenarnya Nah, niat yang sedekah mah eta. kan tadi nama ingat yang celengan. Ayo we wing teh neundeun ka mana tadi hitung kuing teh. Jadi iming-iming hayang menang. Encan waka ka Oh, can waka niatna mah tetep we sedekah. sedekah we lah niat kana. Apaan ingat-ingat kena kalkulasi sedekah gini anu. Tadina 1.000 jadi 10.000. Tah ibarat itu tang ingat-ingat kana eta. Bawa dompet nggak Kang? Bawa. Ada isinya? Ada berapa tuh Pak? Ada 2 juta. Coba lihat. Lihat dulu. Sama Junet meureun kitu. Banyak itu. Ah, sok pura-pura lugu ah. Berat oh ya Allah. Karek sadar. Cuma kita judi. Ah, kumaha ieu teh? Sadar tuh insaf buru-buru lain berarti lain sedekah. Ente teh secara langsung si ente diiming-iming hadiah terus nu ayeuna ente kajebak. Pikiran ente terkesan sedekah pada lain eta teh kade. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku sholat selama ini, atau aku ibadah ya Allah, atau aku hidup sampai dengan sekarang, atau engkau bahkan wafatkan aku dalam sholat ini. Engkau wafatkan aku dalam sholat ini. Aku ikhlas ya Allah. Aku ikhlas. Nuhun atuh nya Kade aduh, umat aduh. jadi ulah eta teh. Ulah kajenting nyumbangkeun tanaga jang Gerakan itu gerakan kos tadi Ya sok Allah. para ruguh tanagana diporsir para ruguh nyalurkeunana bos fisik bos tenaga bos materi para ruguh eta mah tabungan jang kayak jaga Oh eta mah puguh. eta mah percaya kudu percaya Oh, kudu. wajib percaya punya Berikan bimbingan kepadaku untuk meningkatkan ibadah. Dengan itu aku diperintahkan. Jauhkan dari sifat musyrik. Mulai sekarang aku berjanji ya Allah, aku akan lebih patuh kepadamu. Mulai sekarang aku berjanji aku akan lebih patuh kepadamu. Wa ana minal muslimin. pur komo eta non Tugam. Swiss Portugal komo Wing hampir-hampiran tadi rek masang ke Somalia. Somalia Masang Somalia. kamari pun terserah 42 tuh. sok tutaikeun opat jadi kalimat anu duana turunkeun pasang hiji 5 bulak-balik Oh gitu. pembejaan mantan gitu Kayak ngajaran nya. Itu kudu ngarumus geus sepilih. Nah, waduh lah ngarumusnya. Nah, geus lamun ayeuna posisi eta angka teu keluar, isukna pasang deui. Keluar sigana mah. Siga nama eta. Udah wing hari teh gitu. Ya, Kita keluar deh. Itu. atuh. Betul apa euy? Yang tadi namanya teh gitu we ngecek ini tadi. Ulah-ulah yang diiming-iming. Eta teh lain, nu puguhna mah. Bobogoh itu sumbangan kurang ribu. Malahan majikan mana jeung OR geura. Aya ribu. Nah, ulah kitu. Bisa nyaimangkeun lamun jang slot 20.000 atau jang si Swiss atau jang si Portugal 20.000. Atuh minimal kacemponan lah kana dapur 30.000 yo. Jang ka dapur. Ya jang OR. Pan cek pamajikan teh. Ah, cenah eta duit cenah beli bias. Ya udah beres aya jang beli bias. Jeung dengan mana tak ngalawe OR. OR bedahar OR keur kieu mah. Pergi ji OR gini. Ya, gerakan batur. Cuma enak ngawangkong wae teu beres-beres kongres. Balik wae. Lagi atuh ah. Hampuran. Nuhun ya. Isuk ada gerakan. Nuhun ya. Mari gas kan. Hampurannya ada. Siap. Puduh euy. Wing ada tuduhnya. Ieu ah. Atuh malam ayeuna. Wih, jadwal bos. Jadwal. Jadwal. Ya.